he 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 ha 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 ho ho. Bisa? Entah. Nah, kalau tidak bisa berarti dengein aja. Oke. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. He 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 ha ha tuaga he he ha. Jawab. Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. He 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 semua ha. Kurang kompak. Tuaga he he ha ha. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cek akhir-akhir kan udah kuat tulus miluan hehehe ya resep ai babarengan menyacinya. Tah mantap urang ogenan sing bisa nyieun kahadean babareng sok ieu pangeusi lembur ahli kahadean kabehan tukang amal soleh yakin barokahna bakal karasa ku urang kabehan utamina ku anak incu urang. Lamun urangna wae sebagai kolot tukang nyieun doraka atuh engke nu katempuhan anak incu urang. Karunya henteu ka incu. Karunya henteu ka anak. Makaning ceunegehnya ceuk nu geus boga incu Mamang Toto. Eta beda rasana. Heueuh urang teh nyaah ka anak, tapi cenah ka incu mah leuwih-leuwih cenah eta teh. Heuh teuing aing mah can boga incu. Entak ieu rek nanyakeun bae bener tah naon eta? Mun bener urang salaku kolot sing bisa nyontoan
sakumaha nu dicontokeun ku Kanjeng Nabi. Cenah cek tadi urang rindu kabehan. Lamun urang bener-bener rindu ka Kanjeng Nabi henteu. Ibu rindu, bapak rindu. Tuh mata aing mata hayang nanya ka lalaki mah. Heueuh teh kunaon? Ongkoh araya lalaki teh. Unggal ditanya pasti we jawabanna teh la yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Disebut jelema teu ngajawab. Disebut patung jangan ngarokok. Emanya aya patung ngarokok atuh. Pak. Bu. Oh, Pak dengein. Kompak ibu-ibu mah, Bu. Tuh, dangukeun bekah cenah ge. Atuh ibu mah sabang saling bekah ieu eta mah. Atuh teu bekah kumaha ibu mah? Nu luhur calangap, nu handap molongo. Bikang eta. Tapi bikang pan sungutna 2 Mang Toto. Kunaon bikang sungutna 2? Sebab nu luhur tukang nyieun dosa, nu handap tukang minta hampura. Sok lalaki saambek-ambekna lalaki ka bikang ka awewe. Ambek lalaki ka awewe dibere sungut handap mah cager. Tapi dah heueuh cenah teh. Sok kurang kumaha jawara sakumaha gagahna ge eleh ku kacang mah. Tong nyapirakeun kacang. Sebab kacang mah bisa ngahirupan nu paeh bisa maehan. Nu hirup laki-laki banting tulang siang malam tulang dibanting-bantingin. Melaan naon? Kacang. Sok nepi ka wayah kieu tah tukang son sinsem can balik ka manehna tah. Melaan naon Kang? Nu hajat saya teh melaan kacang naon. Mun teu karunya maka nu hajat balik teh tadi oge. Matak ieu Mang Toto ulah nyapirakeun ka tukang son sinsem. Mang, aya rokona aya. Encan. Piraku. Aing ge kakarak geus dibere. Manya nu tadi ngajengkruk encan. Dimana encan? Encan. Kopina aya. Aya. Kopi aya. Rokona aya. Encan. Ngomong. Mang, encan cenah. Siang. Aduh dombakeun aing di nu hajat. Ngos-ngos ge encan. Ya atuh aya mah ieu ya. Ya. Ieu buru cangkel. Ieu buru cangkel. Tah barokah cenah ge. Tah sok. Sebab ai kiai mah tara di piringan geus masuk di dusan. Ya tukang kibor mah ieu ya. Tah pan cadahar cenah lain. Ya. Sok pan makaresepna pan ieu maneh mah karoket. Udah atuh tuh. Moal pantes Mang Toto nya ceramah bari nyah-nyoh aing atuh. Bari ngadahar leuput, ngadahar karoket. Saudara. Atuh leheung bae tukang son mah meureun jan nyumput ieu. Nya. Deuleu tukang kameramen delak hayangeun deuleu. Ngajedog ai milik mah kumaha beungeut. Teraskeun, Bu. Jelema nu nuturkeun sunah Rasulullah bakal kapendak jeung Rasul. Ulah nyebutkeun rindu. Ibu rindu? Bu? Rindu? Bapak? Ibu cinta? Bapak? Cinta siapa? Oh, cinta bojone uang. Lain cinta bojone uang. Cinta baginda Nabi sallu alaih gitu atuh. Arek moal. Oh, sok bareng. Oh, Mang Toto miluan. Sok buru ulah congar cengir bae tadi haram jadah. Ih. Sok buru. Sok. Cinta siapa? Sallu alaih gitu. Mang Toto cengar cengir milu. Balikan deh. Cinta siapa? Cinta baginda Nabi sallu. Naon cenah Bu? Siap. Cinta siapa?
Rindu siapa kalau memang kita rindu Nabi, ikuti sunnahnya. Siap. Siap. Ulah loba teuing. Mana nu kudu diikuti ku urang? Yo, saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun au khamsun minal fitrati al khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfar wa natful ibti wa qassu syaribi muttafaqun alaih. 5 perkara bagian dari fitrah atau fitrah itu terdiri dari 5 perkara. Di antaranya 1 al-khitanu, yaitu berkhitan. Khitan tina kecap khotana, numutkeun kultur bahasa Arab bahwa khotana itu berarti memotong. Mantap gening urang Sunda rek naon bahasana? Rek ngeureut. Naon cenah? Rek ngeureut. Naon nu dikeureut? Nya eta kulub atau kulfah nu aya dina ujung zakar. Zakar bobogaan lalaki, farji bobogaan awewe. Lalaki keur lalaki mah sebagian ulama mengatakan bahwa khitan teh wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Keur lalaki mah dipotong daging anu dina ujung kulub atanapi kulfah teh sehingga yang tersisa hanya kepalanya. Sehingga lamun lalaki geus dipotong, lalaki geus dihitan, maka yang tersisa hanya helm Jerman. Nah, naon gunana, faedahna, hikmahna? Untuk laki-laki dia menyempurnakan kebersihan. Naon cenah Bu? Menyempurnakan kebersihan, karena Islam itu adalah agama fitrah, agama yang suci, maka Islam adalah sesuatu yang indah dan dikerjakan dengan indah dan harus terjaga dengan keindahan. Islam mengajarkan keindahan dan Islam mengajarkan kebersihan. Moal disebut indah lamun teu bersih. Leres teu? Sebab memeh bersih batina, dohirna ge kudu bersih. Bu, memeh hate urang bersih, dohirna oge kudu cing nanya ka urang dia, lamun imah kalolotor cik pangeusina bakal sugema teu? Moal pun hate urang ge sarua, dohir urang kotor moal sugema hate urang ogenan. Mantak Allah nyareatkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nuturkeun milahna Nabi Ibrahim, sebab nu ngamimitian nyontoan anu ngerjakeun khitan teh adalah Nabi Ibrahim. Bahwasana ketika Nabi Ibrahim diuji ku sababaraha kalimah, kemudian beliau mengerjakannya dengan sempurna. Dina Al-Qur'an nya secara eksplisit telah diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam menerima beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bimakna perintah dari Allah, dan diantaranya adalah khitan. Konon katanya Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Beliau melakukan khitan dengan sendiri. Melakukan khitan dengan sendiri. Kusoranganana. Make kampak cenegeh. Tah. Tingali. Disitulah kenapa Nabi Ibrahim dikatakan mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim? Bahkan namanya disematkan di dalam tahiyat awal dan tahiyat awal, di dalam tahiyat akhir yang kita sering baca sholawat Ibrahimiyah, betul? Itu karena Nabi Ibrahim beliau mendapatkan gelar Abal Anbiya, bapaknya para nabi.
dan beliau termasuk orang yang dikasihi Allah, orang yang dekat dengan Allah. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melakukan khitan dan beliau menyempurnakannya. Kemudian disyariatkan ke Kanjeng Nabi supaya nuturkeun milahna Kanjeng Nabi Ibrahim, ialah nu kasebut ku urang khitanan. Maka khitan keur ngabersihkeun manusia dohirna jeung batinna. Mantap, doakeun Ananda Setio, naon panggilanana? Tio, tuh cak aing ge dah heueuh urang Sunda mah. Ngaran Setio dipanggil Tio. Ngaran Saepullah dipanggil Ipul. Leres. Tapi teu naon. Nu penting mah eta doa teu ngarujuk kana doa nu goreng. Eta ngaran teu ngarujuk kana doa nu goreng. Ulah ngaranan ulah we nyebut bisi bapak boga anak hek di ngaranan Dasim kade. Eta teh ngaran setan. Nya. Dasim teh ngaran setan. Kade. Aya makaning. Ulu atawa di ngaranan Zalnabur. Ngaran nama Ahmad tapi keur teh Zalnabur. Zalnabur teh ngaran setan kene. Eta mah Zalnabur resepna teh dina bujur awewe. Sehingga lamun bapak neuleuh bemper awewe pasti akan terlihat indah dan mempesona. Lantaran ku si Zalnabur mah dipoles supaya eta katempo indah. Oh, munasabah lalakinya di jero mobil ge pan kaca ditutupkeun meh jongjon. Bo, teraskeun. Jadi khitan teh keur lalaki mah naon cenah? Wajib, sebab khitan menyempurnakan kesucian. Aya lalaki teu dihitan kajeun ngan wayahna unggal rek salat bersihan. Tuh, unggal rek salat bersihan, lamun rek mandi wajib bersihan, tah kitu teh mantak ngaripuhkeun, kitu teh mantak ngahesekeun, balikta teu nyampurnakeun kanu wajib. Perkara anu nyampurnakeun kana kewajiban maka eta perkara jadi wajib. Asal bahasana mah sunnah. Eta hitan teh kulantaran hitan nyampurnakeun perkara anu wajib atuh jadi kabawa wajib. Kawas wudu asalna mah sunnah wudu teh ngan teu sah salat lamun teu wudu heula. Atuh setiap jalma rek salat wajib wudu. Kartos henteu? Kartos henteu? Tah keur di awewe mah sunnah. Da beda awewe mah teu diteuk-teuk ngan dicodet. Mana luhureun klitoris geus ulah kapanjangan geus peuting. Gitu. Ngan bisi bahasana nya bahasana garihal teuing awewe mah nu dihitan teh naonana kacangna. Matak cek urang Banten mah Mang Toto lain ngahitan awewe mah disebut ge nyokel. Heeh. Cek naon hayu ondangan ka mana? Ih kasih Marni. Ayo si Marni keur anu kitu, kapan cerek nyokel anak. Itu. Men awewe mah nyokel, men lalaki disunat. Lalaki mah diteuk-teuk kulupahna, awewe mah dicokel. Gitu. Naon faedahna keur awewe supaya eta awewe nya henteu naon ngaranna teh supaya eta awewe nu dihitan teh naon sih bahasana teh? Alah, geus aya dina biwir eta teh supaya teu gede teuing nafsuna, ngendalikeun nafsuna, ceuk bahasa kerenna mah teu hiper. Naon cenah? Nya, tak aya awewe geuning teu cukup. Aya awewe teu cukup sakali, tak eta bisa jadi teu dihitan. Teu dicokel ceuk heueuh. Makana Islam ngajarkeun ieu bahasa teh memang Pak cawokah. Ieu lamun dibahas di umum cawokah jiga nu teu pantes. Tapi loba kolot nu teu nyaho mah eta jadi kitu tah. Mamala matak jadi mamala teu kapeuti-pati disareatkeun ku Kanjeng Nabi kecuali terlepas hiji aya manfaatna, kadua lamun diranggar pasti aya madaratna gitu. Mantap hiji fitroh teh aya 5 cek Kanjeng Nabi. Hiji al khitan. Iraha budak teh kudu dihitan
saena 7 poe sabada lahir. Nah sebab dina umur 7 poe sabada lahir teh anak urang teh suci secara sempurna. Hiji panditek-tek naonana hulupna, nu kadua dicukur rambutna eta teh bawaan lahir teh, nu katilu kemudian diekahan anak teh eta sampurnana. Cenah can aya atuh engke ngadaguan 14 poe. Ih can boga keneh atuh engke 20 hiji poe. Oh tuh boga keneh atuh engke 40 poe bari ngadaguan sarimi beak. Pan heuh salaki masuk itu pamajikan ngalahirkeun salaki meuli sarimi sadus. Sarimi beak pan lebaran eta teh berarti pan lalaki mah boga kumidang. Oh. Tah. Oh, 40 poe ge can naon? Can boga atuh engke saboga na berarti ekahna. Ngan ari ekah teh sunnah muakkad. Naon cenah Pak? Ekah teh sunnah muakkad, sunnah nu dikukuhkeun, sunat-sunat nama ngan deukeut kana wajib. Mantap minarengan kanu boga mah hartana bekalna wajib ninggangna. Ceurkeur kanu teu boga mah can aya sunat. Mantap. Iya jadi kewajiban kolot. Dah beres di ekahan, beres di cukuran, sunatan we ku kolot teh. Nah, Bo. Bo. Teruskeun. Hiji tah. Dua wal istihdadu. Naon istihdad teh? Mencukur bulu kemaluan. Kosok dicukur. Tah eta teh cukur, Pak. Kunaon disebut istihdad? Sebab ngabersihanana make besi. Heuh dicukur atuh rek dicabut sabodo itu peureus mah. Atuh cecerengidan meureun. Makana dicukur. Tah, zaman kiwari mah atuh loba ieu alatna, mangga nu penting supaya terlihat rapi, bersih sebab setan resepeun kanu kotor. Nu katilu teuk-teukan mana? Kumis, cukur kumis rapihan, saena dibersihan, itu. Naon cenah Bu? Bersihan. Tah eta cek Kanjeng Nabi. Naon maksudna? Keur ngabedakeun mana muslim, mana majusi. Sebab ari Yahudi mah ya, Yahudi mah gede-gede kumis. Yahudi resepun pisan. Mata cek Kanjeng Nabi bedakeun antara muslim jeung Yahudi. Mana ingu jenggot, cukur kumis, atawa teu dicukur ge ipisan, diduwung. Dinaon cenah Pak? Diduwung. Tuh matak abi mah Kang Toto sanajan sabar lembar ge diingu we. Kajeun ceuk batur akar huntu oge. Heeh. Naon sebabna? Nyaah kana pidauh Rasul sanajan ipis ingu bae disebut akar huntu oge. Kitu tah. Eta naon sebabna? Kebanggaan urang teh ya, bangga nuturkeun piwuruk Rasul. Eta. Mun urang masuk salah wae, salah kaprah. Nu kaopat teuk-teukan kuku. Ah. Teuk-teukan naon cenah Pak? Kuku, bersihan nu halarideungna. Abi masuk diingu nu cinggir. Naon sebabna? Aya paragina hajatna. Jadi lamun adus teh kakorek jero ceuli. Sakur nu kadeuleu ku mata luar eta teh nu kadeuleu bebolong ceuli teh wajib kakumbahna. Tak ngahaja diingu hiji padahal mah kuduna mah kabeh ieu diteuk-teuk ngan piparagieun bisi anu teu kakumbah abi masuk diikhtiaran gitu. Cinggir-cinggir mah diingu, sejena mah diteuk-teuk. Nu kaopat neuteuk naon cenah Bu? Kuku. Nu kalima cabutan bulu kelek. Atuh dicukur maksudna eta mah rek diteuk-teuk, erek dicukur, erek dicabut, mangga nu penting bersih sebab cek abdi teh rek bersih kumaha hate urang, batin urang, lamun dohir urang kotor. Di dieu Rasul ngajarkeun tina awal bersih dohir maka anjeun bakal ngusahakeun kana bersih batin. Gampang nu eta mah teh. Nu eta mah nu lima teh geun gampang, saberat-beratna Kang Toto nyunatan anak. Lah bari jeung tuku sorangan ieu pasti nitah ka batur lain. Nitah ka batur saberat-berat ngahitan.
tapi nu berat mah ieu Kang Toto mere contoh kanu jadi anak. Naon cenah Pak? Nu berat nama ieu ge hade pangajian penting ieu cenah majar maneh ka hayang budakna lain ka hayang kolotna. Kaget abdi ge. Ieu teh Pak Ustad pangawasan penting ieu teh ka hoyong budak. Budak teh nawar sorangan, arek disunatan tapi hayang aya pangawasan. Cek aing nguntungkeun aing atuh kieu mah. Atuh heuh eta budak alus. Alhamdulillah gara-gara budak pan urang bisa kumpul kieu, bisa silaturahmi tah eta karasa barokahna ku urang eta budak. Encan ge jadi naon eta budak, encan ge dewasa, encan ge balik eta budak, tapi geus ngajurung kana kahadean, mudah-mudahan sing jadi anak anu soleh. Sehingga gara-gara ieu budak soleh jadi penebus ibu bapakna. Bu, lantaran urang kudu boga kasieun, kudu boga naon cenah? Kudu boga kasieun, utamina Mang Toto. Nu sejen masa bodoh aing mah. Kapan si eta nu mayarna ge penting ieu mah? Dengein. Ternyata anak nu disayangi ku urang, anak anu dipibogoh dipikanyaah ku urang Mang Toto, burang peuting ku Mang Toto dinaon, diikhtiaran, dibelaan, dicumponan kahayangna, pangabutuhna, teu sirikna Mang Toto beurang kapanasan, peuting kahujanan, kadang-kadang duit nu dibawa ka imah ge teu ladang naon, teu ladang naon, nu penting anak kacumponan, betul. So, kadang-kadang nu jadi salaki mau duit ka imah ting ladang naon. Motor gadean, mobil cicilan, kermelaan anak pamajikan, perang kapanasan, peuting kahujanan, nepikeun ka awak pinuh hapuran, hirup pararu sing diudah gelising nepi ka gering, laja-laja ubaran laja-laja, mak keur naon ieu cek si Setio teh ka saha ka Ibu Serli, mak keur naon ieu maru laja ning naon mak bapak sia hapur naon sebabna panas beurang kapanasan peuting kahujanan, kolot ngusahakeun supaya anak teh manfaat ngan teu saeutik kolot salah lengkah salah patekadan. Mana disebut salah patekadan? Loba kolot ngan ukur bisa ngahakimi ka anak tapi can nepi karena taraf sahabat untuk anak. Jara di kolot mah bisa tapi jadi sahabat ke anak mah can bisa. Bukti nah teu kaup anak salah, teu kaup anak keliru, kolot seolah-olah can pernah berbuat salah. Lamun ngahukuman anak jiga nu asa pangbersihna bae. Aya mantak hiji kolot ka anak. Jadilah sahabat bicara anak, bukan sekedar menghakimi anak. Tegas iya, tapi galak no. Sakit deui. Tegas iya, galak no. Lembut iya, tapi lembek no. Kelembutan wakilan ku ibuna, ketegasan wakilan ku bapakna. Anak salah dakwa ku saha ku bapakna, adili ku bapakna. Lain kuna naon, lamun anak salah diantap engke bisi ngarugikeun kolot, kadituna ngarugikeun dulur, kadituna ngarugikeun batur. Heg anak ngarugikeun batur, cik nuripuh saha? Kolot. Anak ngaripuhkeun batur, nu wirang saha? Kolot. Teu mais teu meulem, anak nu momotoran kolot nu tanggung jawab aya kolotna mah keur salat di imah, anakna mah ditukangeun kanggo gurung-gurung motor setoran atuh motor menang nyicil ieu coba eta atuh cek batur, wih, eta anak Mang Toto, dah. Padahal Mang Toto nama keur salat. Nu ngagerung-gerung budakna, tapi kolot oge milu wirang. Mantak hiji jadikan anak teh sahabat bicara. Lamun anak mampu
memahami orang tua sebagai sahabatnya, yakin tidak akan ada rahasia antara anak jeung kolot. Segala sesuatu akan terbuka jeung anak teh yakin bakal ngaistimewakeun kolot. Bukankah kita menginginkan agar kita dikenang oleh anak kita dengan penuh senyum dan tawa, bukan dengan penuh luka dan sakit hati? Sok aya anak ngomongkeun kalakuan kolot, aing mah baheula nyeri hate ku kolot gitu aya teu? Aya, tapi kolot nu hade mah pepelakanana, kolot nu sae ajaranana moal aya nyebutkeun aing nyeri hate ku kolot, peurih ku kolot, henteu, tak balik tak sono ka kolot. Baheula keur aya keneh kolot, moal aya kawas si bapak mah, nepi ka ngomong kitu Mang Toto, moal aya kawas si emak mah, lantaran kolot mampu menjadi sahabat anak gitu. Da ari kolot mah jadi kewajiban eta mah, ngan dina urang ngadidik anak, mampukah kita memasuki dunia anak sampai mereka menganggap kita sebagai sahabat. Nah ieu sehingga urang kabehan wajib ikhtiar supaya anak-anak urang teh lebih dekat jeung urang. Pak. Maka hadirna bapak untuk memberikan energi maskulin kepada anak agar anak tumbuh dewasa, dia menjadi pribadi yang tegas tapi selaras. Hadirnya ibu untuk memberikan energi feminim agar anak tumbuh dewasa dengan kelembutan tapi juga tidak lembek. Maka hadirna ayah jeung ibu untuk mengatur keseimbangan karakter anak supaya anak urang teh manfaat. Supaya naon Bu? Supaya manfaat. Nu kadua Mang Toto, berani bertanggung jawab atas segala ucapan dan perbuatan. Ngandung harti, lamun bener nya akukeun bener, lamun salah akukeun salah. Kadang-kadang kolot pan gengsi ngakukeun salah hareupeun anak. Leres teu? Leres teu? Kadang-kadang kolot gengsi ngaku salah hareupeun anak, padahal eta teh dosa kolot. Memang ai doraka mah anak ka kolot, doraka anak ka, tapi aya oge kolot doraka ti anak. Nu mana? Dolim ka anak. Mana disebut dolim ka anak? Hiji, kolot wani mikeun dahareun haram, inumeun haram, pakeun haram. Halal datiah nama, tapi barang alakna, nyiaranana, neanganana, ikhtiarna, ladang maling, ladang gosab, ladang bangsat, ladang nipu, ladang ngabohong, maka didahar ku anak, man akalal haroma asot jawarihuhu sya'a am aba. Saha jalma wani barang dahar anu haram, maka sakabeh anggota badana, leungeuna, sukuna, cirahna, otakna, ceulina, matana, irungna, letahna, sukuna jeung sagalana bakal ngajak maksiat ka Allah. Sabalikna Mang Toto, man akalal halala, saha jalma nuang barang halal, ataat jawarihuhu sya'a am aba. Saha jalma nuang barang halal, setiap anggota badana daek teu daek bakal ngajak taat ka Allah. Nah ieu jadi gambaran keur urang Pak. Ulah nyalakeun pamajikan, kunaon pamajikan teu daek nurut ka saha kanu jadi salaki. Kunaon anak teu daek nurut diomongan ku kolot teu daek ngadenge, teu cukup sakali ngawarah anak teh. Aya teu nu kitu. Tah, ulah wakan nyalahkeun anak Pak. Ulah wakan nyalahkeun pamajikan Pak. Bisa jadi eta kalakuan urang. Nu tadina urang teh wani mikeun perkara nu haram ceuk agama. Maka jamin sandangna, jamin panganna supaya bijil tinu halal. Bijil tinu halal. Halal teu cukup kudu thayyiban, nya halal nya sae. Eta, nya halal nya sae. Nu kadua, lamun kolot tega mikeun barang haram kanu jadi anak, maka konsekuensi napa? Dahareun anu didahar ku anak teh bakal moekan hate. Lantaran tina barang anu haram bakal mawa gairah maksiat ka Allah, antukna unggal diajak taat hese,
ibadah oge mumul akhirna ibadah nama ngan eta ibadah tapakan barokahan hartina kalakuan mah angger bae gitu sehingga urang gara-gara barang tuang anu haram ulah komo loba saeutik maka konsekuensina adalah innal abda layak dipuluk matal haroma fi jaufihi ma yutaqabbala al amala arba'ina yauman ma yutaqabbalu amala arba'ina yauman saha jalma anu wani ngadahar barang haram sanajan sacuil nginum satetes maka cukup keur manehna amal solehna moal ditarima 40 poe 40 peuting berapa lah cek bapak mengahaneutan awak aing mah aya nu kitu ih sia maboknya teu aing mengahaneutan awak we ieu mah pedah ke ronda eueuh ke ronda eueuh teu ke ronda di luar ronda erek di luar ronda erek ngahaneutan erek teu mabok erek mabok ngaran nu diharamkeun ku agama moal ditarima 40 poe 40 peuting ih aing mah jamu ieu mah sabodo kumaha maneh bae rek jamu rek henteu lamun sesuatu geus dicap ku agama haram maka moal ditarima salatna puasana zakatna sodakohna ibadahna salila 40 poe 40 peuting isukna teh nginum deui tambah deui 40 poe isukna teh nginum deui tambah deui 40 poe 40 peuting leuheung lamun katobatan palebah lamun urang can kaburu tobat geus geuletek maot suul khoti na'udzu billahi min dzalik Masya Allah nu paling watir naon kalakuan urang pak kadeuleu ku anak deng boga kolot tukang mabok deng boga kolot tukang judi deng boga kolot tukang pasea cing nu wirang saha anak nu katempuhan saha anak mantak kolot kudu jadi teladan anu sae supaya anak-anak urang teu kalebet anak anu lemah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim urang salaku kolot sing boga kahariwang bisi boga turunan anu lemah kumaha lemah intelektual bodoh ngaranna lemah emosional teu boga akhlak ngaranna lemah teu bisa ibadah lemah spiritual ngaranna supaya anak teu bodoh maka jejehkeun terutama bodoh dina bab agama ulah nepi ka anak urang bodoh teu paham kana agama atuh teu kabeh paham ge kana Al-Qur'an sebagian naon cenah Pak teu paham kabeh ge kana Al-Qur'an atuh sebagian tina ayat-ayat Al-Qur'an dipake tuturus hirup dipake cacaang hirup atuh lamun teu paham-paham acan lamun teu ngarti-ngarti acan ye ancaman Kanjeng Nabi ka sadaya kolot nu baroga anak ye saur Kanjeng Nabi saha jalma anu dikaruniai anak walam ya'lamhul Qur'an man razaqo waladan walam ya'lamhul Qur'an man razaqahullahu waladan saha jalma anu dibere anugerah ku Allah berupa anak walam ya'lamhul Qur'an tapi eta anak teu dididik pemahaman Al-Qur'an eta anak teu dijejehkeun teu diwarah kana paham kana agama maka illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi maka setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapa nah sakai deui nu nyieun dosa anak nu nyieun karuksakan anak nu nyieun kabatilan anak tapi di akhirat Mang Toto bapakna nu bakal nanggung nah sebab kolot teu ngajarkeun paham kana Quran pugu aing ge sarua teu paham ceuk Mang Toto biayaan nu penting kolot
ngabiayaan ka anak supaya anak belajar agama. Hartos teu Pak? Mantak kade kudu syukuran urang teh Pak, Bu, lamun di lembur urang aya pasantren, lamun di lembur urang aya madrasah, lamun di lembur urang aya diniyah, aya majelis taklim, aya ustad nu daekeun ngawuruk di lembur sanajan ngawuruk Iqra, sanajan ngawuruk Al-Qur'an kudu bungah sebab eta teh ngaringankeun beban kolot, eta teh ngaringankeun kewajiban kolot. Da kudu kolot sabarana mah nu ngadidik anak teh. Kulantaran urang ge sarua pagulaweta, boro-boro ngarti kakarak muka ge naonana jilidna a'udzu billahi minasyaiton. Sadaqallahul adzim. Cek paribasa urang ge sarua teu ngarti, maka supaya urang teu didakwa ku anak isukan di akhirat, biayaan anak sing paham kana Al-Qur'an. Lantaran Mang Toto loba kolot bangkrut isukan di akhirat gara-gara anak. Dawuh Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hei jalma-jalma nu ariman, sesungguhnya di antara istrimu dan di antara anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu, fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Musuh berarti bakal sengketa jeung urang. Musuh berarti bakal pasea jeung urang. Bayangkeun ku bapa, beurang dibelaan ku bapa, peuting ku bapa di naon, didoakeun, dikhawatirkeun, tapi ternyata anak jadi musuh urang. Saha nu tega? Saha nu rela? Rela bapak pasea jeung anak? Ulah boro di akhirat, di dunia pasea jeung anak. Rela? Teu. Moal nanya ka bapak, ka ibu we tanu ngalahirkeun. Bo, nyeri ngalahirkeun teh? Nyeri mana jeung dicarekan ku anak? Nyeri keneh dicarekan ku anak. Nu diheujeunkeun, nu dilahirkeun, nu dibetenkeun ku ece, nandonkeun nyawa tarohanana. Tapi nu dilahirkeun kalakan nyarekan ka emak, nyarekan ka ibu, nyeri tante lain nyeri deui 100 kali lipat nyerina moal aya ubarna. Tapi eta kitu teh lain salah anak kabeh kahade, bisa jadi pepelakan urang salaku kolotna. Matak sakali di nanya ka urang dieu, tega papisah jeung anak? Tega ridho urang engke papisah jeung anak di akhirat? Alah boro-boro di akhirat di imah we di dunia anak can balik sapeuting melang teu? Melang. Anak sakola indit isuk balik peuting, jabah hujan bagenturan guludug hariwang tante. Komo isukan di akhirat jelema pagelok-gelok, jelema ti mimiti Nabi Adam dugi ka akhir zaman dikumpulkeun dina hiji tempat. Eueuh anak, eueuh bapa, eueuh salaki, eueuh pamajikan keur kitu mah gumantung amal masing-masing. Lamun urang karunya ka anak hiji, ajarkeun pemahaman agama supaya anak urang henteu lemah cek Allah, lemah secara naon intelektual, henteu bodoh urang. Mantak ulah keleh ku kolot baheula. Kolot baheula mah geuning ngadidik anak teh keras lantaran sieun boga anak teu bisa nanaon. Laras teu Pak? Sok abi mah emut keneh. Eta wanci sakola, da lain tuluy dahar atuh. Aing mah yeuh tukang keyboard dengekeun. Aing bolak-balik sakola teh bolorah naon langsung dahar. Naon sebabna? Heuh da indung di pasar keneh, rek da hayang dahar teh kudu ngejo heula sorangan. Neuleuk piring gerohaneun balatak gegero heula. Sumpah Bu, keur leutik mah abdi, muruku sunu keur leutik mah abdi. Na aral tah, tapi ayeuna karasa deng didikan kolot bener. Ternyata ari bisa mah urang nyangu moal ngaripuhkeun teh ka pamajikan.
pamajikan keur boga rarasaan keur gering keur kumaha moal nyiksa karep kudu ngadadaguan pamajikan ngaliwat salaki bisa mah ku sorangan we terus teh untung indung ngadidik la ilaha illallah mantak ibu geh zaman kiwari kudu hariwang utamina nu boga anak awewe yeuh nu boga anak awewe ajarkeun kewajiban patula patali rumah tangga bisi anak ibu anak bapak dikawin ku batur teu bisa nanaon teu bisa ngejo-ngejo acan maknya ngegoreng endog make helm astagfirullahaladzim ngegoreng endog make helm sia rek ngegoreng endog atau rek balap la ilaha illallah ari dangdan belul dangdan ai dangdan bisa bongot juga Korea ai cokor-cokor Afrika sok rek kumaha kitu tapi ku ibu tuh ajarkeun ke anak minimal hiji anak teh bisa naheur cai ieu kot nah ulah komo ngejo naheur cai kot tutung ai naheur cai kot tutung ih panci na tutung bu ajarkeun nu ringan-ringan ke anak maka minimal beres anak dahar tilas anak mah gerohan ku sorangan lain kejam atawa kumaha ka anak ngadidik supaya anak boga pangabisa boga skill bisa majeng sorangan lain jeung batur leres teh cenah anak bapak lalaki moal nyusahkeun pamajikanana moal nyusahkeun anak batur jeung moal dolim ka batur komo anak bapak awewe nepi ka teu kapake ku salakina aing mah aneh sia mah unggal masak letek we jeung letek aneh yoh deuleu ti koro aing karat sia mah teu barang asak teu barang ngejo sagala ge asin me asin di mana atuh sia meuli uyahna di warung centin tong meuli di dinya geura asin di dinya mah uyahna tuh hooh nepi ka anak ibu nu awewe dipulangkeun ku salakina gara-gara teu kapake nyeri hate tante nyeri hate komo nepi ka anak ibu kacaritakeun teu bakti kanu jadi salakina teu nurut kanu jadi salakina ari nungtut bisa kanu jadi salaki ari kewajiban eueuh teu bisa loba nungtut barejeng teu bisa ngandanekeun kewajiban nepi ka ku salakina dipulangkeun berarti ibu jeung bapak gagal ngadidik anak naon sebabna anak geus dikawin ku batur nepi ka dipulangkeun deui gagal ngadidik kolot teh mantak boga anak zaman kiwari teu lalaki teu awewe penting ku urang dididik perkara-perkara anu patula patali keur mekelan pribadina masing-masing sumawona keur ngabentengan pribadi masing-masing lamun bapak boga anak geus bisa ngabentengan di jero moal hariwang sanajan anak cicing di Jogja kuliah di Jawa Tengah di Solo di Jogja bapak di dieu anak di Jawa Tengah atau bapak di dieu anak di Bandung keur kuliah sanajan jauh jeung anak moal hariwang lantaran urang percaya dina hate anak aya iman dina dada anak geus aya benteng beda urang apal kualitas anak kawas kumaha ulah komo salat dahar kudu disadiakeun bae ulah komo salat ulah komo naon ulah komo salat dahar kudu dinaonan bae kudu dihuapan kudu diangsora kudu diasongan wae maka kolot jauh jeung anak bakal kasiksa bujang-bujang di akhirat di dunia keneh bakal susah tega papisah jeung anak moal aya nu tega mantak pribados rek ngingetan ka urang dieu jaga anak supaya anak urang ulah jadi suluh neraka balikta anak urang jadi kembangna surga ulah nepi ka urang di akhirat papisah jeung anak boro-boro di akhirat di dunia ge urang teu wasa anak ce Sherly ibu Sherly bu mana ibu Sherly na ya labuh sok anak Bu Sherly labuh deng eta kolot mah koceurik balilihan terus teh
anak gering kumaha cek indungna kumaha cek urang selaku kolot mending urang nu gering kolot mah gering ge bisa ngurus keneh maneh tapi anak gering sararea milu ripuh betul teh sararea milu riweuh mata kanyaah ibu ka anak ulah kanyaah buta tapi kudu kanyaah nu sejati mana jejeuhkeun duniana jejeuhkeun akhiratna bisi isukan papisah di akhirat kama qala maduri rek saha nu tega. Mudah-mudahan atuh enak meureun da meunang latihan. Bu aing latihan ge dicarekan ku pamajikan. Ih sia mah teu nyahoeun. Aing meh berangkat teh cek pamajikan, "Eueuh gawe nyanyi we tadi ya budak asuh cicing cek aing rek ka Madura." Ieu pan ieu ge piduiteun sarua. Oh heuh tak cenah geus kadiekeun budakna atuh geura latihan ka dinya. Nyahoeun. Aing mah ngala duitna dina nyanyi lain dina ngaji. Aing ngaji mah ikhlas bae kula mah teu hitung-hitungan. Da kewajiban. Kapan gitu? Cek Allah nage wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Ulah kade, ulah wani-wani ngajual belikeun ayat-ayat Allah ku barang anu teu sapira. Mantak Ibu Sherly ulah nyapirakeun ieu ka kami ieu. Itu. Terus kan? Kulantaran urang sieun papisah jeung anak urang Madura. Lembur naon ngaranna ya? Bojong. Kulantaran urang sadaya embung papisah jeung anak. Ujang di akhirat sumawana di dunia aduh halayung moal aya kolot anu tega paparisah anak di mana kolot di mana lantaran urang sieun papisah maka urang ulah bea kasabaran balita kudu lebih sabar dina ngadidik anak maka lamun urang embung papisah jeung anak hiji bu pa hargai proses waktuna ulah buru-buru ya loba kolot teu ngahargaan proses loba kolot teu ningali proses tapi sok hayang buru-buru neuleuh prestasi. Nah kenapa? Hargai prosesnya bukan sekedar menunggu prestasinya. Urang mah kadang-kadang jadi ngadidik anak teh sok hayang buru-buru neuleuh prestasi. Nah teu nempo urang mah naonana prosesna. Mata lamun anak gagal, anak teu bisa, anak teu mampu ulah waka dihakimi anak teh bodoh ulah waka dihakimi anak teh belet kadang-kadang pan aya kalau teu sabar mah ai sia ku bodoh-bodoh teuing ai maneh ku belet-belet teuing geuning nyarekan ka anak jiga mehna we nu naonna nu guruna jigana eta lamun menjadi guru bangkrut da sakola teh meureun tuluy tutup nantara naon tekop salah saeutik laju ngahega kot mata rek ngole keluar ih tapi ka eta budak pan jadi cacag nangkaeun tungtung nama budak jadi teunggar kalongan lantaran hayu dihegagan tekop salah saeutik bentak salah saeutik hegag jadi soak budak teh tah mata hargai prosesnya jangan hanya melihat prestasinya biarkan agar anak tumbuh bukan sebagai pencari pujian tapi anak tumbuh sebagai insan yang menghargai perjuangan. Ulah nuntut prestasi tapi hargai perjuangan anak supaya anak urang teh tumbuh kembang menjadi insan yang menghargai bukan mencari pujian. Nah, kadang-kadang da aya anak mah kumaha didikan kolot ya kumaha didikan
kolot. Nu kaopat beri waktu bukan sekedar materi. Biaya butuh anak teh, tapi waktu oge leuwih butuh. Jadi anak teh lain butuh wae materi, lain butuh wae biaya, tapi anak oge kadang-kadang butuh kehadiran bapakna, butuh canda tawa tinu jadi kolotna. Terus teh ulah nepi ka anak urang ai dohir nama kacumponan ngan batina gersang, boga bapak kawas teu boga disebut boga jatara aya, disebut teu boga ja aya boga bapak, disebut teu boga indung ja aya indungna, disebut disebut aya indung da eueuh fungsina. Naon sebabna? Rata-rata anu teu mikir jangka panjang komo ka akhiratan loba kolot teu naonkeun, tidak memprioritaskan akhlak anak. Kadang-kadang ibu pasea jeung dulur ya sok aya nu kieu kitu. Kadang-kadang ibu teh pasea jeung dulur tuluy kumaha cek ibu kades ya ulah ulin jeung si eta. Aya matahan kitu. Ta eta sarojeung ngaracun anak. Kade ulah sok ulin jeung si eta sia. Si eta mah kitu antukna piwuruk ibu kabawa ku anak nepi ka kolot ge goreng adat bae eta anak urang teh. Hiji teu kaopan, kaduana tukang dendam wae ngunak-ngunak, katiluna si eta mah kitu wae lah. Lantaran naon? Didikan urang kanu jadi anak, hewa ka batur ditepakeun ka anak, urusan kolot TS ka anak, cilaka anak model kitu isukan. Mantap, pepeje ulah sok disangkut paut. Ulah nyage urang pasea jeung dulur, anak mah ulah nyahuan. Kadang-kadang pan ibu mah hewa ka bapakna, bebeja ka anak. Atuh anak teh milu ngahewaan ka saha? Yang ngahewaan ka bapak, aya nu kitu. Kade tah. Sing bisa misahkeun urusan pribadi jeung anak. Daya anak mah ka dieu ge kolot, leres teu? Nya ulah nepi ka anak ibu teh. Atuh ulah nepi ka anak ibu teh, ka ibunya aya ka bapakna. Henteu, yeuh. Kade. Ari ka ibunya aya ka bapakna. Henteu atawa sabalikna, ari ka bapakna nya aya ka ibuna. Henteu lantaran lain masalah kawin deui teh. Lantaran eta korban ta budak meureun. Lantaran didikan ibu na dengdek sabel lah. Kade bu sahewa-hewana ibu kasalaki omat ulah mematahan ka anak sinah ngahewaan ka bapakna. Komo eta anak awewe mah rek saha nu ngawalian engke. Nu ngawalian. Betul? Cenah anak lalaki rek saha engke eta lalaki nu tanggung jawab. Leres teu? Hayo marah cenah ka salaki ibu ulah mematahan marah ka anak. Kumaha cek ibu? Da sia mah goblok bapak teh. Wah teu beneran. Eta apa kadang-kadang lamun pamajikan urang marah ka urang, anake kabarerang eta apa? Leres teu? Marah nama ka salaki. Tapi teu wanieun eta marah nemongkeun ambek ka salaki mah da sieun dicekek. Matak anak kabarerang. Tuh. Teu kabarerang ka anak, ngalampiaskeun ka saha? Ka anak, curhat ka anakna. Da heueuh bapak sia mah kitu. Lamun kadeuleu ku bapak eta bibir pamajikan, ngutupluk ngomongkeun salaki, kawas kieu jigana teh ya. Senoong keponya antukna kol
anak nu teu nyoho nanaon, anak nu bersih, anak nu bersih suci murni kanu jadi bapakna gara-gara omongan indungna jadi milu hewa kanu jadi bapakna. Betul? Sehingga kolot maju karempo anak ngurus kanu jadi kolot. Leres teu? Leres teu? Yuk, jadilah orang tua yang bijaksana. Jangan menjadi racun untuk anak, tapi jadilah cahaya untuk anak. Ibu hewa kata tangga, omat tong ditepakeun ke anak. Kades ya, ulah ulin jeung anak Mang Dedi. Aya Mang Dedi. Entin aya entin. Iis. Si Nur aya Nur. Aya. Si Yuli aya Yuli. Ois. Aya kabeh bae. Si Agai aya si Agai. Eueuh si Agai mah nya. Eueuh teu kanomeran eta mah. Bu, ibu hewa kata tangga, kumaha cek ibu? Kade sia. Ulah sok ulin jeung anak si Nur. Kade. Da jelema lamun hewa ka jelema, papa hewa kata tangga, ulah nempo jelemana, nempo ucing ge hayang maledog pan. Sok nempo hayam nabe hayang nalapung bapak teh. Lares da? Tapi pisahkeun atuh mana urusan pribadi, mana urusan batur sehingga orang tidak terkontaminasi. Ulah salah. Engke lamun bapa nyontohan teu bener ka anak, nu jadi korban anak, dia besar tumbuh kembang bergaul jeung batur, akhlakna kitu patut, moal aya nu daekeun jadi baladna, moal aya nu hayangeun kabita jadi sobatna, lantaran anak bapa dianggap racun ku batur, sehingga kehadiran anak bapa tidak diinginkan ku orang lain. Aya gara-gara anak bapa kadinya jelema ting kuriak, jelema malabur hiji-hiji. Ayo ini itu ayo eta. Jadi tebetaheun batur teh gara-gara saha? Anak bapa karunya ka anak henteu. Matak ulah sok ngaracun anak bapa. Kadang-kadang kalakuan kolot teh jadi racun ke anak. Yeuh, pisahkeun. Tong apaleun budak mah keluh kesah kolot. Tong apaleun pamajikan keluh kesah salaki. Leuheung mun bisa mantuan. Rata-rata awewe eueuh nu kuat hatena. Lantaran awewe mah berpikir teh ku perasaan lain ku akal. Lalaki sotenan boga masalah tahan banting. Mata kunaon lamun awewe ceurik sok nutupan sungut. Heuy. Lamun awewe ceurik pasti ekspresi nanti nutupan baham. Nutupan bibir. Sok awewe rebeh ceurik. Nutupan naon? Bibir. Tapi lalaki menleweh, taraki lalaki mah tapi nutupan mata. Lantaran lolobana dosa awewe tina bibir, sedangkan lolobana dosa lalaki tina mata. Itu adalah naluri sebagai manusia. Mereka akan kembali kepada apa yang mereka perbuat. Awewe lolobana dosa tina baham, maka lamun awewe ulah aneh, lamun awewe leweh pasti nutupan baham. Lantaran dosa panglobana bijil tina bahamna, tina bibirna. Kartos beda jeung lalaki. Sok lalaki pernah euceun nempo salaki euceun leweh. Aya eueuh. Lolobana lalaki meleweh pasti kieu ya. Betul teu? Lantaran naon? Panglobana dosa lalaki mah tina mata. Lain tina omongan. Tuh, batuk, minum keramik. Nah tadi kira aya pengajian deui. Teraskeun Bu. Nu kasabaraha? Oh deui. Anu salajengna kolot saenggeus mere tuangeun halal, saenggeus mere hak anak sebagai didikan. Cukup harta tapi oge waktu, cukup waktu tapi oge contoh. Kolot
loba nu bisa jadi kolot mah, tapi jadi contoh mah hese mantak kelakuan orang jadi teladan, jadi contoh ke anak. Mana contohna? Hiji dina urusan ibadah, utamina ibadah mahdoh, anak sing menang nutrisi asupan teladan tinu jadi kolot. Lamun urang kolot leha-leha karena kewajiban hareupeun anak atuh anggeus bakal jadi dalil ku anak. Lah da si bapa ge henteu ka masjid ieu. Terus teh. Da si bapa ge teu ka masjid ieu. Da si bapa ge sarua ieu. Da si mama ge teu salat ieu. Tah, da si mama ge teu make tiung ieu. Maka eta jadi teladan. Kalakuan jadi teladan. Kadang-kadang leuwih tajam daripada ucapan. Mantak sakalian waktu sholat mateh ka kolot teh sing jadi contoh. Bawa anak teh pak, bawa anak teh bu nya ku urang sok neng yuk kacai jeung emak. Ka mana emak? Urang sholat heula yuk jeung emak babarengan. Yuk milu jeung bapak. Ka mana? Ka masjid. Teu engke Mang Toto ajak anak supaya ka mana? Supaya ka masjid. Lantaran anak urang sholat berjamaah di masjid dicarekan ku batur mah nyeri hate, tapi diwarah ku urang mah kewajiban urang ieu, disintril ku urang bapak na ieu, anak-anak urang ieu. Leres teu? Ulah jiga kasus di luaran di mana aya hiji murid diwarah kudu jadi guru majar maneh cenah teu ridho, cenah majar maneh teu ikhlas, atuh rek naon dititipkeun ka sakola atuh ai teu ridho teu ikhlas mah. Leres teu? Mun bahula aya ham beak tah moal nyesa guru poe ayeuna. Yakin aing mah mun zaman baheula geus aya ham, yakin moal nyesa sakola zaman kiwari. Baheula mun ngawarah teh penggaris, penghapus, halaliber atuh. Mistar teh mistar kana naon? Kana dampal sampean, kana bujur teh musti nu agung. Nya teh tapi da lain hewa guru teh embung boga murid bodoh, embung boga murid salah, embung boga murid teu manfaat. Eta dasarna ari zaman kiwari mah pan nu ieu ham, nu itu perlindungan anak. Lain teu satuju aya perlindungan anak, tapi oge urang kudu memastikeun di antara manfaat jeung nu leuwih manfaat. Leres teu? Leres teu? Sok da zaman kiwari mah urang ngomongan anak dah teu cukup sakali pak. Sok pasti ngerebek wage emak ting didengeteng henteu. Sok jang geura mandi indit henteu. Jang geura sakola indit henteu. Henteu, tapi geus 3 kali eta ge bari kudu molotot kakarak budak indit. Leres teu? Lantaran eta heueuh hese bu. Rek teu conge kumaha teu ceulin aja. Sebab kadaharana gitu dijaga. Sok kadaharan urang mah baheula paling suhur gegetuk. Beh dieuna atuh suweg. Beh dituna atuh meureun ulen paling suhur. Beh dieuna atuh gatot. Nyaho gatot. Dina naon eta gatot? Dina sampe kumaha nyieuna? Di hujan, di poe, di angin. Di mana eta na? Dina kenteng. Sabaraha minggu eta nyieun kitu. Berminggu-minggu. Ai gatot mah cirina beuki hideung, beuki ngeunah, beuki cakial. Heeh. Mantak teteh ge kitu boga salaki hideung, salaki teteh. Berarti salaki teteh mah naon? Cakial. Hideung. Mantak lamun salaki teteh geus karasa henteu cakial, ajaran tunda dihateup saminggu. Sugan we cakial deui atuh. Ditunda saminggu cakial henteu modar batur. Baheula paling suhur dahareun teh eta gegetuk. Gatot. Kolobot eta make kalapa teh ngeunah eta. Make parud kalapa gengsot heueuh dicacagnya. Kalapa ngorang ngeunah eta teh. Coba budak kiwari moal nyahueun gengsot moal. Sakitu nyaho gengsot naon meureun. Moal. Si mah nyahona naon coba si ieu mah. Minumnya coca-cola. Makanannya cocolatos. Ditambah coki-coki. Paingan celina conge-conge. Eta anak urang teh cukup sakali. Bo katurug-turug eta. Teu indungna teu anakna sarua kabeh ogena. Lamun geus nyawa HP kararieu bae kabeh oge.
tapi dah heeh atunya indungna di luhur dina sofa kieu bela sakitu eta tamu gegeroan di luar assalamualaikum assalamualaikum macam mana tamu meureun buku bapakna salakina assalamualaikum ih bapak sia datang tuh buka we pak teu dikunci ieu cenah lain pangmukakeun kalakah teu dikunci cenah naon cing nempok kieu bae lamun HP indungna budak atuh ngadapang di dinya dina lantai scroll deui kumaha cek budak teh welcome to the Mobile Legend bosen eta scroll deui Cocomelon scroll deui Johnny yes papa eating sugar no papa telling lie no papa open your mouth ha 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 bosen scroll deui tung sahur balerina cappuccina bombardilo krokodilo aduh tuh di masjid geus baralik ieu mah di imah kieu keneh wae ayeuna kitu aya geus ceu nya ge eueuh keur ngorek HP di imah nya salaki keur di masjid jeung budak lalaki eueuh di imah pingpin ta anak nu awewe kama kola Salman Khan ibu molor Mehdin laga terakna Kohin laga terakna Peci baju sarungna Bikeun jeung sajadahna kolot nu pangheulana budak tukangeunana peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna ho 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 Gera pake mukena amparkeun sajadahna Gera pake mukena amparkeun sajadahna tunda heula hapena ibu nu pangheulana Gera pake mukena amparkeun sajadahna unggal poe unggal waktu dituyun dibarengan ku bapakna dibarengan ku ibuna lila bakal jadi karakter anak kunaon anak nu dikirim ka pasantren nu tadina teu daekeun salat jadi daek salat anak nu di pasantren nu tadina manja di imah dikirim ka pasantren jadi naon jadi dewasa itu karena mereka kontinuitas intensitasna berlanjut nepi ka anak jadi nu hatena bersih hatena eueuh beban dijejelan perkara-perkara anu hade sesuai sareng fitrahna sesuai sareng parentah Allah jeung Rasulna tereh nerap ka anak mantap keur anak-anak urang nu can angkat ka pasantren atawa anu henteu masantren urang kudu mampu mengakomodir supaya anak-anak urang teu tinggaleun hakna anak-anak urang supaya henteu salah lengkah teu salah didik dalamun anak geus lempeng anak geus soleh mah lain jeung batur manfaatna jeung urang-urang keneh kieu rumusna mun bapak bodoh erek kumaha ngadidik pamajikan mun pamajikan bodoh erek kumaha ngadidik anak mun anak urang bodoh erek kumaha engke mulang tarima kanu jadi kolot terus teh pak lamun ningali berita zaman ayeuna keung abdi mah di Sulawesi aya anak mencit menjadi kolotna di Jawa aya bapak digorok kudu jadi budakna teu pira hayang motor tingali nu hiji gara-gara judi online
nu hiji gara-gara pergaulan bebas. Bu tega ibu nu getih sorangan kawas kitu kahade baheula mah urang nguping berita teh di Nagara Batur, baheula mah urang ningali berita teh di Lembur Batur, ayeuna mah karasa teh asa beuki darareukeut. Leres teu? Ini berarti fitnah akhir zaman teh Bu geus deukeut ka urang, di mana kiamat moal terjadi kecuali kolot bakal jadi babu, anak ngababukeun kanu jadi kolot. Yuk, jangan sampai anak kita menjadi korban keegoisan kita, korban kebodohan kita. Ai anak mah cek Rasulna ge kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Anak mah kabeh ge dilahirkeun fitrah bersih suci ti lahirna ngan gara-gara indung bapakna anu menyebabkan anak akhlakna jiga Yahudi, anak akhlakna jiga Nasrani, anak akhlakna jiga Majusi. Mantak urang salaku kolot ulah salah warah, ulah salah didik, ulah nuturkeun hawa nafsu, ulah nuturkeun kasibuk, ulah nuturkeun karesep. Bisi anak urang gara-gara kalalayan urang abai terhadap kewajiban ngajaga anak, akhirna anak bakal jadi musuh urang di akhirat. Anak jadi fitnah keur kolot, jadi ujian keur kolot. Kudu namah anak teh jadi naon? Qurrata ayun, anak teh jadi zinatun, perhiasan keur kolot. Kolot maju karempo, beuki kolot teh beuki eueuh tanaga, lain beuki bedas. Tapi anak lain ngurus kolot, kalaka ngajauhan kolot. Kolot mangurus anak nu 5 nu 6 nu 7 kabeh kaurus, tapi anak ngurus kolot kadang-kadang teuing kaurus teuing henteu. Kolot ngabiayaan anak kabeh kasakolahkeun, kuliah kabeh beres kakuliahkeun, nepi ka baroga titel, tapi geus baroga titel batan ngurus kolot hiji, tiban ngurus kolot hiji teuing kaurus teuing henteu. Indung mah ngurus anak gering, melaan cek indung Gusti tukerkeun we wios abdi nu gering, tapi anak ngurus indung gering. Gusti atuh ari kieu mah ikhlas we abi mah. Tingali. Indung mah indung ngurus anak gering, anaking sing cager. Ai mun hade mah mun hade kejeun emak bae nu gering, neng mah Asep mah aa mah sing cager. Enggal damang bager, enggal sehat. Indung bari leweh-leweh ge. Dahar katunda sare teu tibra ngurusan anak, tapi anak ngurus kolot. Kumaha cek anak? Ma sing ikhlasnya. Kami ge kabehan ikhlas, marek ti heula mah jojong bae. Tapi kanan pendak jeung tetangga, Nur ka mana wae teu sia teu ka pendak. Hih, aing ngurus kolot pogo. Kolot nu mana? Atuh mitoha. Pengen sia eueuh ka jeung aing biasana mah di sakola ka pendak we ieu mah sia sabaraha poe teu nganterkeun anak ka sakola. Kapan aing ngurus kolot menang saminggu. Apal ieu pana kolot aing mitoha aing keur gering. Kumaha eta cek teh euis? Nur geura dia meta cai ka ustad kali tuh. Ustad mana? Eta ustad RW. Ai kitu kamari ge aing nganter si Reni. Ka imah saha? Ka imah ustad meta cai. Alhamdulillah dibere. Dibikeun kanu maot, nah dibikeun kanu geringna. Cager paeh. Kumaha cek teh Nur, atuh anteur aing yuk. Aya gitu, kapan aing ge sarua. Mitoha aing ge sarua keur koma di rumah sakit. Atuh sugan wae geus dibere cai mah titik. Anak mah ngurus kolot, anak ngurus kolot gering. Ih, lain hayang cager deui. Kumaha bajar maneh? Ma abi ge ikhlas kabeh. Keun we mang ke sawah mah diurus ku kami. Kebon diurus engke, tenang bae mak. Dalah eta. Mantap. Bo, loba kolot gering gara-gara kelakuan anak. Teu saeutik kolot ripuh nalangsa, balangsak, sangsara lantaran anak teu ngaropeah leungit kepedulian anak. Gara-gara naon? Tadina salah lengkah, salah didik, salah keyakinan, salah persepsi.
disangka rek pi aluseun ngadidik kitu teh ka anak, ternyata jadi mamala ka waktu naon, ka waktu rempo. Kudu nama urang geus nepi ka kolot mah tinggal hasilna, tinggal memetik hasilna, tinggal panen. Hi da salah pepelakan bororaah panen, kalah nalangsa jeung balangsak. Anak lain ngurus kalah cacare ka kolot. Ngomong jeung kolot adab-adabna, sopan-sopanna, teu ngabentak luhur ngomongna teh gogorowokan bae. Leres gitu. Teu ngagorowok molotot ka kolot. Deng, mun ingat cek bapakna, sia teh disakolahkeun ku aing. Bisa lempang dituyun ku aing sia salengkah-salengkah baheula. Makna dibentak ku anakna. Kumaha cek makna? Baheula mah sia keleutik ku aing dituyun hayang ngomong ge abah. Mak. Betul teh? Sok we eta teteh ngahuapan anak diais-ais ku teteh. Sok diais-ais. Tuluy dihuapan ku teteh. Eta nu calangap, mah heula atawa budak heula? Mah heula kumaha cek mak? Budak leweh tirekeun dahar embung sare henteu budak teh. Kumaha cek mak? Bari dieong-eong kaburuan. Kumaha cek mak teh? Geus atuh ulah leweh wae. Kapan nyieun maneh teh hese. Teu isuk teu beurang teu sore. Indung rek digawe ge hese. Biarlah merana. Kumaha cek budak? Kalah leweh budak teh. Dibawa kanu ieu hareudang meureun. Tuluy dieong-eong ku indungna. Hari ayun ayun ku semping. Indungna ngurus budak, bapakna nananggung dagangan. Bapakna usaha di lembur batur teh dicarekan ku batur, keur dagang dicarek diusir ulah dagang di dinya, atawa nyupiran mobil salaki teteh teh meureun jadi supir, ku batur dicarekan, ku batur diganggu, ku batur dirongrong, dipitnah dan sebagainya. Eta salaki teteh di luhur mobil, mantah kadang-kadang ulah naon, ulah nyapirakeun profesi, sebab hirup urang kadang-kadang ditopang ku supir kabutuhan urang teh. Sok nu marawa truk gede, nu marawa muatan eta toronton, eta teh kebutuhan urang kabeh. Matak ulah nyapirakeun para supir lebah dieu. Ieu ulah sok ngahina profesi pagawean hiji jalma. Pagawean mah rek tukang ojek, rek tukang saha, rek tukang angkot, rek tukang angkutan umum atawa naon ngaran logistik. Semua pekerjaan pada dasarnya adalah mulia kecuali nu ngarumpak larangan Allah. Karunya henteu ka salaki, karunya henteu. Lamun karunya bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang tuamu, terutama ibumu. Dia dengan sabar, dengan penuh kasih sayang mengajarkan cinta yang suci, mengajarkan kasih sayang yang murni. Eueuh gantina indung mah. Matak lamun anak ditinggalkeun ku indung, poek dunia teh lantaran pareum pelita dunia, cahayana pareum. Lamun anak ditinggalkeun ku indung, pegat benang ijabah antara Allah jeung urang. Terus teh. Tuh. Mantap. Yuk kabehan. Anak ditinggalkeun ku bapak, indung pamajikan susah, anak oge milu susah. Terus teh. Mantap. Hayu urang kabehan salukuran ka Allah ku jalan silih tarimakeun, tumarima, silih syukuran, silih nganuhunkeun kapada kaula. Dah heueuh ari ngomongkeun kacapek mah salaki capek neangan apakah di luar, pamajikan oge capek ngurus imah di jero. Leres teu? Mantak urang sebagai anak ayeuna sing bisa mulang tarima daripada ibu mulang tarima kalah wawanianan nyarekan ka kolot, popolotot ka kolot. Yeuh lamun kudu dibijakeun mah urut ngalahirkeun urang ge teuing cager teuing encan eta. Kunaon awewe eta nepikan nipas 40 poe itu karena awewe setelah melahirkan mereka memiliki luka trauma yang sulit untuk sembuh kembali lantaran sabaraha sarap tak urat nu pegat ketika ngalahirkeun. Matak sagagah-gagahna lalaki ulah coba-coba nganiaya ka awewe sebab tanpa awewe hirup urang moal saimbang. Moal saimbang. Kade hargaan pamajikan. Tong ngarasa gagah hirup teh. Angger
pamajikan mah hirup urang teh teu saimbang teu tenangnya panya. Pamajikan oge ulah gede hulu. Cengar-cengir haram jadah. Pamajikan ulah gede hulu kade. Lalaki mah atuh moal jadi dana awe gitu beak tong tolang nangka moal uman. Maka nah pamajikan kudu ngahargaan kudu karunya ka salaki oge kudu ngajenan kudu hormat tuturkeun salaki salagi bener geuingkeun salaki lamun salah tapi ngegeuingna ku ucapan qaulu ma'ruf ucapan anu hade lain bebentak popolotot ka salaki teh lain kitu mantak teteh ma yu urang kabehan supaya dituturkeun ku anak ulah leungit akhlak kanu jadi kolot terutama ibu cek Kanjeng Nabi ge jangan sampai luka ibumu ketika melahirkan belum hilang ditambah oleh ucapanmu yang melukai hatinya. Ucapanmu memang tidak mengalirkan darah tapi hatinya terluka bahkan sulit untuk sembuh sedia kala, sulit untuk sedia seperti naon atunya lamun indung dibentak ku anak hese eta cageurna teh kolot dibentak ku anak lila eta cageurna jangan sampai kita berani membentak orang tua kama kola evita mala. Bukan, itu semua adalah kasih sayang dari orang tua kita, terutama dari keberkahan doa mereka. Jika kau tidak mampu mengembalikan semuanya, jagalah perasaan itu. Baik tanyakan pada hatimu, siapakah yang melahirkan, merawat, mengasuh, membesarkan. Nanti baru kau datang padanya. Jika ingin hidupmu berkah, maka jaga akhlakmu terhadap orang tuamu. Tidak termasuk bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mampu bersyukur kepada orang tua. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan pernah kufur, ingkar kepada nikmatku. Maka lamun urang teu nganuhunkeun kana jadi orang tua, teu kaasup syukuran ke Allah. Maka teu bisa urang ngabahagiakeun kolot ku harta, teu bisa ngabahagiakeun kolot ku ilmu, teu bisa ngabahagiakeun kolot ku tenaga. Setidaknya doakan mereka agar dosa-dosa mereka diampuni. Amin ya rabbal alamin. Siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhatina wa asatidina wa asatidatina wa talamidina wa talamidatina wa liman ijtama'na hahuna khususan ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat ghafarallahu lahum dhunubahum wa nawwiru qabrahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min huffarin niran
Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.